Kunaon Musa engke tiasa nampi 10 hukum diangge ku Gusti kangge ngawakilan bangsa Ibrani nampi 10 hukum. Hukum Pangeran sampurna, mata seger kana jiwa, parentah Allah sayati minter kenutuna harti, sabda Pangeran saestu mata bagdanu mituhu, parentah Allah sajati mata lantip akal budi, ajri ka Pangeran teh suci, kedah ngancikna diri, papagon Pangeran sajati, sarwa adil tur surti, timbalan Pangeran saestu mata nyukakeun kalbu, parentah Pangeran arenda mata nyukakeun mana, ajri ka Pangeran teh suci, kedah ngancikna diri, papagon Pangeran sajati, sarwa adil tur surti, timbalan Pangeran saestu mata nyukakeun mana. Amin. Sampurasun pamiarsa sadaya, tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis Nabi Musa nampi 10 hukum Taurat. Tah kumaha proses Nabi Musa ieu nampi langsung ti Gusti Allah anu Maha Agung nu nyiptakeun alam jagat raya 10 hukum ieu. Sareng kunaon Gusti bet masihan 10 hukum ieu. Padang Mohon. lagu anu neme teh cocok pisan sareng Laras. obrolan urang anu bade diguar. Mohon. 10 hukum Taurat. Nah, urang sadaya tos terang anu nampi 10 hukum Taurat ieu teh Nabi Musa. Laras pisan. Aheng pisan kajantenana leresnya. Henteu sembarangan. Laras. Tiasa nampi 10 hukum eta. Mung Nabi Musa anu nampina. Mohon. Nah, tiasa ngajelaskeun nah Gusti bet milih Nabi Musa. Laras. Teu aya nabi-nabi nu sanes padahal upami ninggal sajarahna Nabi Musa ieu teh kan ageungna oge, orokna anjeunna dipikeun. Laras pisan. Nya, kulantaran aya kajantenan lah waktu sarita. Terus ti alit dugi ka ageungna anjeunna hirup di istana Mesir. Mohon. Kumaha tah? Laras Biasa. pisan janten ieu obrolan anu sae nya nu mata kataji kangge urang sadaya saha anu teu terang Nabi Musa nya hiji jalmi anu
kalebet dipika ajri ku Gusti dugikeun Gusti nyangemkeun cenah teu aya jalmi anu manahna kacida lembutna sapertos Nabi Musa janten ka ajen di payunan Gusti. Kumargi kitu Nabi Musa dugikeun ka ngahaja mangsa anjeunna tilar dunya ge henteu dicalkeun si raganya jasadna teh supados margi sajarah sakitu mintonkeun ageungna peran Nabi Musa patali sareng rarancang Gusti. Satajan urang lebat langkung jero, urang tiasa ngobrol heula atanapi urang maluru heula ka pangkar patali sareng saha Musa teh. Tangtos tadi tos disabit perkawis yen Musa teh mangsa dibabarkeun dina kaayaan werit. Margi waktu harita aya di Mesir. Tur bangsa Ibrani waktu harita di kakaya urang tiasa ninggal dina budalan kita budalan ngawitan pasal nu katilu sareng sajadina. Mintonkeun yen Musa dibabarkeun ti hiji kulawarga Ibrani lajeng margi anjeunna pamegat ngahaja kabijaksanaan Mesir waktu harita teu kenging aya putra Ibrani anu lebat khususna pamegat kedah ditelasan. Kumargi waktu sarita tos seueur teuing nya. Tos seueur teuing. Tos paur cenah naha ieu jalma anu pendatang teh langkung seueur tibatan pribumi gitu. Tiasa janten ngawasaan sareng sajabina seueur kahariwang rupina di kalangan raja-raja Mesir. Lajeng Musa babar ku Gusti dipaparihnan hikmah ka ibuna tangtosna lajeng Musa dipalidkeun di walungan. Ya, Sungai Nil. Kaleresan henteu asal dipalidkeun, ibuna ge ngalangkungan rakana Musa ningal heula nek malidkeun teh supados aya mangsa di mana putri Firaun nuju kawalungan, nuju ibak, nuju segala rupi lah gitu aktivitas kawalungan tah. Dipilih wanci anu sae, ieu wijaksana pisan, lajeng dipalidkeun. Tur kabiruyungan mangsa Musa dipalidkeun katinggal ku putri Firaun. Anjeunna terang ya pasti putra atau budak orang Ibrani. Tapi kumargi rupina Gusti masihan hiji kaleuleyan manahnya eta putri Firaun eta budak teh disalametkeun. Kumargi kitu dijenenganan Musa margi saurna ieu putri Firaun nu masyanami diangkat tina cai hartosna. Jadi kajantenan Kak Musa anu teu gaduh daya upaya waktu sarita mohon ayat campur tangan atanapi ieu Gusti nya leres pisan dugi ka midamel. Mohon kawijaksanaan ibuna tangtos ieu berkah Gusti pitulung panuyun ti Gusti kitu oge waktos anu diange dugi ka tepang sareng putri Firaun ieu kawijaksanaan Gusti kanyaah putri Firaun oge kawijaksanaan Gusti margi kan ieu ngalawan aturan putri Firaun teh da peraturanna kedah ditelasan sadaya bayi teh waktos harita. Singkat carita dicanak namun putri Firaun pantos bingung. Saha aya nu baris nyusuanana. Gitu margi Musa teh alit keneh lajeng dipilarian. Tah ieu ge kawijaksanaan deui dipintonkeun. Tepang sareng rakana Musa nu istri saurakana istri aya tuh urang Ibrani cenah nu nemeka icalan murang kalihna. Teu disangemkeun yen eta teh. Ibuna pituin ti Musa. Atuh kitu mah susuan heula we cenah ku ibu. Dugikeun ka tiasa disapih. Tos disapih neme dicana ka karaton karajaan. Janten ieu oge bekal kangge Musa. Peran ibuna kiat. Engke urang tiasa ningal kumaha Musa mikadeudeuh ka bangsana. Sok sanaos anjeunna diageungkeun di karajaan sakumaha putra-putra mahkota meureun sakumaha putra-putra raja. Musa tetep mikadeudeuh ka bangsa Ibrani. Engke urang tiasa ningal yen Musa ngabelaan bangsa Ibrani. Tangtos ieu peran dari ti ibuna. Ibuna anu masihan pangajaran salami anjeunna diasuh ku ibuna dugikeun ka lepas sapih engke tah anjeunna diajarkeun kumargi budaya Ibrani kiat pisan masing-masing yuswa teh aya mangsa-mangsa pangajaran tatali sareng bebeneran Gusti. Tangtos ibuna masihan terang saha Gusti anjeun, saha bangsa anjeun, di mana lemah cai anjeun, saha dulur-dulur anjeun dugikeun ka ieu budak teh terang saha pribadina jati dirina salaku bangsana. Lajeng dicana ka karaton, dipiara, dirorok, dididik tangtosna, diajar sakumaha
murang kalih putra-putra mahkota calon-calon pamimpin sareng sajabina ieu bekal anu sae Kang Musa. Mangsa anjeunna ageng, anjeunna ngawitan kaluar ti kalaton ngalanglang, anjeunna ningal hiji mangsa. Aya urang Ibrani anu janten badega harita di Mesir pasea. Lajeng ku Musa disaur, saur Musa naon? Ulah parasea. Sanes anjeun teh sami sareng dulur, saur urang Ibrani teh sah anjeun cenah. Janten hakim abdi eta hiji mangsa. Anjeunna mih kadeudeuh ka bangsana. Tina kajantenan ieu ku urang katinggal yen Musa teh ngartos saha saleresna anjeunna, anjeunna teh urang Ibrani. Dulur saurna, diange kecap dulur harita. Anu kadua kajantenan kadua, ieu anu kajantenan anu mungkas kaayaan Musa atanapi cicingna Musa di karaton. Nya eta hiji mangsa urang Ibrani anu janten gandek teh dipecut, dibengisan ku pangawas-pangawas di urang Mesir. Mangsa kitu dugikeun ka ditelasanana ku Musa eta pangawas teh. Tah, ieu anjeunna mintonkeun yen anjeunna ngaraos getihna getih Ibrani, ngabela bangsana. Ditelasan eta jami nu beungis teh. Ku margi nelasan ti wangkid harita Musa ngantunkeun karaton. Janten hartosna dina waktos harita oge panginten Musa nah ngaraos anjeunna teh memang atanapi ngaraos kedah ngabela orang Ibrani atanapi memang dina manah anjeunna gaduh manah mikanyaah teu setuju kana cara-cara anu beungis. Sareng resikona pasti terang anjeunna nya. Upami ningal kumaha ngawitanana sareng satrasna kronologina. Katinggalna mah pangaruh paling agengna anjeunna mikadeudeuh ka bangsana. Margi kitu kan aya kajantenan sate anjana anu mintonkeun yen anjeunna nyarioskeun sasami dulur Ibrani mah ulah pasea. Teu anjeunna ngartos perkawis eta. Kitu oge anjeunna ngabela. Upami anjeunna mung nyaah biasa mah teu kedah ditelasan tah. Teu kedah ngagaduhan dendam anu kabina-bina tah ka urang Mesir anu nganiaya teh. Meureun diseuselan ge cekapnya, ditegor ge cekap da anjeunna teh putra mahkota neme di hei dikitukeun oge meureunna tos sieun sia teh. Tapi ieu mah ku Musa dugikan ditelasan teh jami teh. Hartosna anjeunna bela pisan. Lajeng anjeunna angkat ka padang gurun, di padang gurun anjeunna janten hiji tukang angon, saurang tukang angon. Di putra mahkota janten tukang angon teu gampil ya. Janten DPO janten tukang angon teu gampil. Namun rupina sadaya kajantenan ieu ngabina, ngadidik, ngabentuk Musa janten hiji pribadi anu siap disaur ku Gusti. Dina budalan 3 hayurang tinggal, urang tiasa ninggal anjeunna disaur ku Gusti. Nya. Saparantos anjeunna lulus saraku janten tukang angon urang tiasa dina budalan 2 urang tiasa ninggal perkawis medalna Musa, lajeng budalan 3 Musa disaur ku Gusti Allah. Saparantos rupina hiji pendidikan ti Gusti parantos beres. Ku dijantenkeun anjeunna salaku tukang angon, mimpin domba-domba, ngarahkeun domba-domba. Lajeng dina budalan 3 anjeunna disaur ku Gusti Allah kangge nyandak bangsana kaluar ti tanah Mesir. Ka tanah perjanjian Gusti anu ku Gusti tos disangemkeun ka Abraham, Ishak, Yakub, kalebet oge ka Yusuf. Janten tos didugikeun ka kokolot-kokolot karuhun-karuhunna. Tah, janten disaur ku Gusti ya dina budalan 3 ngawitan ayat 1 dugikeun ka budalan 4 nya ieu ayat nu ka 17. Ieu sadaya cumarios perkawis kumaha Musa disaur ku Gusti. Tapi nu penting di dieu sanes mung disaur tapi Musa amprok nyalira sareng Gusti. Ngawitan di dieu. Tah urang tinggal geura. Ngawitan ayat 2. Breh malaikat pangeran nembongan ka anjeunna jiga seuneu. Ngagedur dina rungkun cucuk. Katingalieun ku Musa eta rungkun cucuk teh ngagedur ku seuneu. Tapi weuteuh bae henteu kahuru. Ceuk panggalihna aneh. Kunaon eta rungkun teh teu kahuru?
cik rek dideketan katingalieun ku pangeran yen Musa ngadeketan seug mantena ngagentraan ti tengah rungkun cucuk. Musa wangsulna nun kaulan Allah nimbalan ulah deket-deket ka dieu laan tarumpah sabab anu ditincak ku maneh teh suci. Kami teh Allah karuhun maneh, Allah panutan Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Musa mengpeun sieuna ningali Allah. Ieu janten modal penting. Ieu janten dasar penting anu pamungkas. Janten kunaon Musa engke tiasa nampi 10 hukum diange ku Gusti kangge ngawakilan bangsa Ibrani nampi 10 hukum. Margi Musa parantos tepang sareng Gusti di dieu. Kaayaan Gusti di dieu nyangempkeun laan tarumpah. Janten ieu ngandung hartos di mana wae tempatna kumaha wae upami Gusti aya eta tempat janten suci. Patali sareng Musa kumargi anjeunna tepang langsung sareng Gusti tangtos Musa janten diangkeun ku Gusti. Hiji jalmi anu diwidian tepang langsung sareng Gusti. Ieu janten modal kumargi kitu teu aya jalmi sejen anu tiasa diange. Pangalaman ieu janten pamungkas anu negerkeun, anu matri, anu nutup sadaya pendidikan-pendidikan anu dijalanan ku Musa dipungkas ku kawasan Gusti. Upami diteraskeun urang ngaos ayat-ayat salajengna dina bagian ieu, urang tiasa ningal Musa teh ngaraos aduh cenah naha abdi. Kunaon teu si anu Gusti nyangemkeun kami Gusti. Di dia dipintonkeun yen saleresna mah Musa ngaraos teu sangem. Tapi margi Gusti nu milihna Musa antukna tumut. Dina pasal 4 bagian pamungkas tadi nya utamina ayat 13, 14, 15, 16 tungtungna Musa tumut. Karena panyaur Gusti kangge nyanak bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Memang iya nu menarik pisan. Mohon. Musa tos ngangkeun Gusti abdi teh teu tiasa da abdi mah teu gaduh daya upaya. Mohon. Nya pangitu tos terang gambaran kumaha tugas-tugas anjeunna janten ngaraos teu mampu tapi tetep Gusti milih anjeunna. Nya janten teh sih kurnia nya. Sih kurnia anu dipilih ku Gusti mah janten tiasa. Kinten-kinten ieu faktorna Gusti nu utamina. Janten saha wae jalmi mah memang teu daya teu upaya. Tapi upami Gusti ngersakeun eta jalmi tiasa. Jadi tempat mohalan, margi anu janten patokana sanes jalmi tapi kakawasaan Gusti. Kakawasaan Gusti. Gusti anu ngersakeun. Sareng si kurniana anu milih Musa. Mohon. Tingawitanana nuju orok kenehnya. Pangeun ti lahirna oge. Ya mohon tangtol. Gusti kagungan narancang. Kangge ngalaksanakeun narancangna. Nah, patarosan abdi. Mohon kumaha ieu? Naha Gusti beut masihan parentah 10 hukum Taurat eta. Tah leres pisan ieu penting dina Budalan 20 urang tiasa ningal ayat 1-20 urang ningal catetan yen Gusti masihan ka bangsa Ibrani harita ngalangkungan Musa tangtosna 10 parentah Gusti anu kakoncara disebat hukum Taurat. Tah patali sareng ieu tangtos urang ngemut nu kahiji patali sareng Musana naha kedah tiasa Musa kunaon tah tiasa Musa margi Musa jalmi nu kaangken nu diangken ku Gusti tiasa nyumpingan Gusti benten sareng bangsa sareng masyarakat Ibrani waktos harita nu sajena anu teu kamana ku Gusti waktos di Gunung Sinai eta singket carita saparantos Musa ngalaman kitu lajeng sumping ka Mesir cindekna saparantos 10 pebendug Gusti dipintonkeun di tanah Mesir Musa hasil nyanak bangsa Ibrani keluar di Mesir. Hiji waktos dugi ka Gunung Sinai tempat di mana Gusti baris maparin 10 parentah. Ieu penting pisan parentah ieu. Musa tiasa tapi nu sejen henteu. Di hanapeun di kaki Gunung Sinai aya wates anu ngawatesan bangsa Israel tiasa nyaketan gunung eta atau nepi henteu. Saha nu wantun nyaketan pasti tilar dunya pupus teu tiasa. Nah Musa tiasa margi Musa minuhan atanapi nyumponan sakumaha pamundut atanapi katetapan atanapi katangtuan ti Gusti kangge nyumpingan Gusti. Musa susuci heula, Musa kaangkeun heula. Engke ieu gambaran oge. Musa teh gagamparkeun saha?
nu tiasa nyandak ngahubungkeun jalmi sareng Gusti. Ieu janten gambaran. Musa oge susuci heula upami kurang diawas dina budalan ieu. Henteu langsung kitu wae eta Musa. Tapi aya engke pribadi sejen anu teu kedah susuci langsung kaangkeun ku Gusti. Tiasa nyalametkeun nyanak bebeneran ti Gusti. Kange umat sapertos kitu. Tah kunaon hukum Taurat? Ieu penting pisan kange pitunjuk. Kange jalan pikeun nunjukkeun jalan, ngarahkeun jalan ka bangsa Ibrani waktu sarita. Tah kumaha kitu diperyogikeun hukum anu leres. Eta nuduhkeun jalan eta maksudna kumaha? Tah janten kan bangsa Ibrani teh kedah terang saha Gustina eta nu utami. Kange terang saha Gustina kedah terang kumaha carana. Janten dina budaya Ibrani aya nu disebat sababaraha hukum anu janten patokan. Tangtos nu kahiji nyaeta hukum Taurat ieu nu 10. 10 parentah Gusti ieu. Anu kadua nyaeta aya anu namina Talmud eta teh hartos tina hukum Taurat ieu. Hukum Taurat teh dihartoskeun kumaha hartosna eta aya dina Talmud. Aya oge anu disebat Mikra sareng Misna. Eta teh mangrupikeun carios jalmi nu ngalaksanakeun Talmud, jalmi anu nuturkeun arahan Talmud eta. Janten kumaha bangsa Israel atanapi bangsa Ibrani harita tiasa ngalampahkeun ieu hukum, ngalangkungan tuntunan eta. Samu upami digambarkeun dina kaayaan urang mah di dieu pan aya undang-undang dasar, aya undang-undang, aya peraturan pamarentah, aya pelaksana undang-undang saperti kitu. Janten ieu cara-carana dugikeun ka aranjeunna tiasa ngalampahkeun naon nu dipundut ku Gusti. Janten hukum Taurat ieu kangge nuyun bangsa Ibrani dina waktu sarita supados tepang sareng Gusti. Eta cirina namung kajantenana benten. Naon nu dipundut ku Gusti henteu dugi. Bangsa Ibrani henteu tepang sareng Gusti leres-leres. Di mana urang tiasa ninggal ieu? Hayu urang tinggal dina Yahya 7 ayat 18. Punten pangaoskeun Pak Deninya. Mohon. Sareng Pak Sam Rum 3 ayat 20. Nah dugi teu aranjeunna teh bangsa Ibrani teh ka Gusti ku jalaran hukum ieu kitu. Mangga ngawitan ti Yahya 7. Yahya 7 ayat anu ka-18. Mohon. Aranjeun ku Musa dibere hukum Allah, tapi aranjeun saurang taya anu nurut. Cekap. Taya nu nurut. Taya anu nurut cenah. Padahal abdi tos nyangemkeun tadi. Eta hukum 10 hukum Musa teh lajeng diteraskeun ngalangkungan Talmud, Mikra sareng Misna. Kurang kumaha diwincikna. Tapi rupina dipangemut Gusti Yesus mah aranjeunna teh teu aya nu nurut. Dina Rum cobi diaos. Rum 3 ayat 20. Sabab di payuneun Allah mah saurang oge moal aya anu dibenerkeun dumeh geus nedunan hukum agama. Sabab eta mah maksudna keur mere terang yen manusia teh geus dosa. Tah. Janten rupina aya buktos ninggal kana sajarah. Kumargi kitu dina serat Rum disangemkeun. Ti kapungkur keneh teu aya jalmi anu tiasa nendunan atanapi disalametkeun kumargi nendunan hukum agama. Hukum agama nu dimaksud sami. Hukum Taurat ieu. Hukum Taurat ieu. Janten upami urang kitu, janten naon fungsina hukum Taurat teh? Kan urang naros kadinya nya upami teu aya jalmi nu tiasa nyumponana mah, janten naon fungsina? Janten nu kahiji nyaeta patali buktos ka asih Gusti. Waktu harita kumaha Gusti ngaraketkeun antara manusia sareng dirina nyata ngalangkungan aturan rupina gagal. Ngalangkungan Taurat rupina teu aya nu tiasa ngalaksanakeun. Janten rupina Taurat oge mangrupikeun gambaran pribadi. Upami urang ninggal dina Galata 3 ayat 18, naon fungsi Taurat teh? Galata 3 ayat 18. Mohon pasam mangga pangaoskeun. Langsung ari hukum agama pikeun naon atuh? Eta mah pikeun panambah, pikeun nuduhkeun yen manusia geus ngalanggar.
hukum agama sifatna ngan pikeun saheulanan waktu ngan nepi ka mangsa sumpingna turunan Ibrahim anu dijanjikeun tea. Hukum agama diturunkeunana ku malaikat-malaikat diserenkeunana ka hiji jelema anu jadi wawakil. Tah, eces pisan. Janten aya nu naros. Rupina ieu ngawakilan pangemut urang-urang Ibrani harita. Atau ai kitu mah naon gunana hukum Taurat teh? Saurna hukum Taurat mah mung saheulaanan. Kange nganter supados jalmi terang ka saha? Ka Gusti Yesus. Hartosna memang hukum Taurat ieu teh dipasihkeun ka Musa kangge gambaran yen teu aya manusia anu mampu. Leres tiasa kitu teu? Leres pisan. Sareng sajatina tina hukum, saripatina tina hukum teh salaresna saha? Nya eta Gusti Yesus ku anjeun. Gadina sanes waktos tiasa dititen dina Rum 10 ayat 5, dina Galata 2 ayat 16, dina Galata 3 ayat 2 dugi ka 5. Eta nyangemkeun sadaya hal eta nganter supados jalmi tepang sareng Injil. Saha Injil? Nya Gusti Yesus. Urang percanten Gusti Yesus sanes nampi Injil, tapi anjeunna Injil. Janten alasanana kumargi manusia teu tiasa waktu sarita bangsa Ibrani oge gambaranana teu tiasa ngalaksanakeun 10 hukum Allah ieu, berarti kan hartosna manusia teh dihukum. Bangsa Ibrani waktu sarita pasti dihukum. Leres pisan. Kulantaran teu Mampuan, kamampuan mohon jalmi eta ngalaksanakeun ieu aya peryogi pisan Injil anu nyarioskeun berkas Gusti Yesus panglawanana. mohon. Janten sakali deui upami urang cindekeun nya, janten naon fungsina hukum teh? Hukum Taurat sakedahna nganter jalmi khususna urang Ibrani dina perjanjian lawas kangge terang saha Gusti Yesus. Waktos engke Gusti Yesus sumping sakedahna aranjeunna langsung sakumaha raja disambut, oh iya nu disangemkeun ku Taurat teh. Sabab saur Gusti Yesus, moal aya hiji oge bagian Taurat anu henteu dicumponan. Margi saur Gusti Yesus, kaula anu nyumponan Taurat eta. Hartosna puncak tina hukum eta Gusti Yesus ku anjeun. Sedengkeun jami-jami seueur anu fokus mu ngalaksanakeun hukum. Padahal dina kanyataan teu aya anu sangem nemonanana. Kumargi kitu, ieu sakali deui nganter ka Gusti ku anjeun. Pangajaran kangge urang. Naon nu kahiji urang kedah hormat ka Gusti tangtosna. Urang ninggal tiwangkit kapungkur dugi ka zamana Gusti Yesus sumping langsung, Gusti masihan cara sangkan jalmi tiasa mendakan Gusti. Musa ngalaman eta, kumargi kitu Musa kaajrih ku Gusti, ka manah ku Gusti. Tapi bangsa Ibrani sok sanaos dipasihan hukum henteu dugi ka nepangan Gusti secara pribadi. Kitu oge ka jami-jami ayeuna, urang kudu diajar yen ieu teh cara Gusti pikeun nepangkeun jalmi. Nu salajengna urang kedah ngagaduhan integritas upami ngangge basa deungeun mah. Supados urang tiasa naon anu diucapkeun ku urang sakumaha anu dipilampah ku urang. Ulah nyarios A anu dipilampah B atana B C sareng sajena kitu nya. Ulah dugikeun papalimpang. Aduh nuhun pisan Padang Sami-sami jelaskeun perkawis ieu. Pamirsa bingah pisan urang tiasa nampi kitab Taurat. Ngalangkungan kitab Taurat urang sadaya dipasihan enteung, dipasihan pangajaran, dipasihan terang. Teu aya hal anu ku urang tiasa midamel naon anu dipikah hoyong ku Gusti Allah kumargi kaayaan urang dina pangaruh kawasa dosa. Tapi hiji kabingahan kangge urang-urang salaku manusia. Aya pangorbanan Gusti Yesus anu tiasa mulihkeun hubungan urang sareng Gusti Allah salaku manusia ciptaanana anu parantos dikawasaan ku dosa. Mugia obrolan ieu tiasa ngiatkeun palawargi langkung panceng muji nyembah Gusti Yesus anu tos nyalametkeun urang-urang sadaya
ku cara anu dipikahoyong ku Gusti Allah. Gusti Yesus ngaberkahan.